Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Kayaan ngadadak geman asa sombrek tisen siga keur di astana nu araya digarduh kabeh ngangsrega tengah embung diupang sisihna. Untungna pakulisi buru-buru sadar kana kaayaan. Cari cing atuh tong noyeng teuing bisi jangan anda kalayak tah. Nah teh kalakuan kawas lain kolot wae si abah geura itu tuh. Bari paruna mancolongkan waraya. Kada aku mah tuh Pak Isi itu getih nih kalau lambaran gitu itu jangan ada karunya tadi bilatung di uyak-uyakan gitu asa kada ada kareung deui Pak. Bang Arnasim Sumarita bari bibiri gidigan. Urang moal bisa nulungan kasaran jika na budak teh singkat itu teh yang bawa oma tuh sugan bisa katulungan kene. Paitsi melong kajang eded minang kanita. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu ari nu dititahna kalahkah luak liuk bangun embung. Gancang teang bah oma edet lain hulang siga kutaon cek pakulisi nyentak kasih edet. Tong sorangan atuh Pak bisa batur ngobrol di jalana. Tong sorangan bisa batur ngobrol di jalana kuring teh bisa batur ngobrol di jalana cek si edet setengah nyengir. Dasar kasebelan ngomong wesion gitu cing Mang Arnasim baturan tes sewolak tetah cek pakulisi bari ngaderet ka Mang Arnasim. Hari si edet miuni hayam kabiri secara kernya heroan rangda urang cikadu sia unggal poe balik janari geta nyebut sion sia. Mang Arnasim kutuk gendeng. Nanyaan eta teh edet aingan ku kami pernah kabar rego janari leutik lempang sorangan di sisi lembur akon-akon tos neang cai ala sia horeng tas ngabedahkeun rangdanya. Pakulisi ayeuna mah nu nyurang teh si edet teu nembalan ukur balaham belehem badis mbek ngasin. Mitra kaum dangu kocapkeun jang anda manehna masih keneh ngajapat pikamalangeun ari kaayaan mingkin pikasieun sabot keur kitu seor-seor kana kenteng gardu ronda siga aya nu ngawuran ku keusik. Cungungung anjing babaung lambat naker kehak manuk pareak disada luhureun gardu nu araya mingkin soak paungku-ungku sieun dipangkaburkeun ku baturna. Kumis pakulisi nu biasana centang oge harita mah ngadadak mulapes siga kurupuk angina. Heos kambe bau bangke
Nu digardu ting arang se hayang puguh asalna. Nasya teden sing atuh keur kieu matong wakam majus euy, dasar bujur tengakan bangku sakola sia bau kieu yeuh. Ah, mane bau kieu yeuh. Anjing. Saha nu majus, Pak? Lain uing da. Tah bau ucu jeung Mang Arnasim sugan. Tadi ngahampeuy bubuy-huy ge meuni beak sakalampang ngewang. Ceuk si Edet bari lua lewe arek mewek. Henteu abah mah. Ilaing sugan sim. Bah Acu malik ka Mang Arnasim. Karesarieun kieu mah boro-boro ngadu majus euy. Bawa jurig sugan. Mang Arnasim kalepasan mitra. Nah atuh mitra, anu celengkeung teh sora. Uing ge henteu. Ceuk hiji sora ngirung di tukangeun gardu. Atuh gurubug nu area di gardu pating gurubug. Nah atuh keur kitu analol teh tina deket tihang aya makhluk bodas kukuncungan. Anona nu dekok ular giler kanu araya. Irungna dicocokan kapas. Cikikik seri cicirihilan. Sorana ngirung pikasieun. Uing mantap majus. Gabrug si Edet nu diupang degetna. Eta makhluk ngarontok Bah Acu, gabrug Bah Acu pawowong si abah ngajerit marukanan di sambar pujuri. Pakulisi Mang Arnasim oge nu sejena geus teu inget di kalalakian. Kabeh ngayak-yak bari silih tangkep sawareh pating usulusup kana kelek baturna badis kebo keur jogol. Gulubus wajahi asup kana sarung pakulisi. Leungeunna ngagibri garampa ka jero samping. Gap nyabak si kinangka. Atuh pakulisi kaweur nya getek nya seueul. Bakat ku teu katahan. Sakilat paicing ajelang luncat keluar ti gardu. Barang mengelumpat satakerna. Bari jojorowokan tulung-tulungan. Lah, jurig, pocong. Mitra kaum dangu nempo gegedugna lumpat mah siga nu dikomando beraya nu digardu laluncatan paheula-heula. Bah Acu nu geus lempo ge ari kadorong ku sieun mah bapang lumpat pangtarikna. Ulah natinggal polisian. Jurig, tatangga, tulungan tatangga. Awakna nu geus bongkok teh ngadadak jak-jak deui ajeg deui. Si Edet nu panglintuhna kekeleuweungan hayang ditulungan. Tulungan, tulungan kuring, tolong. Lumpatna teu bisa tarik ngageang pang tukangna. Tungguan kuring. Sakedet netra gardu nu tadina buruk bereglire diirik munding edan teh ngadadak jadi tisen. Tinggal jangan anda nu ngalempreh pikawatireun. Caturkeun pakulisi bubrag nembrag panto imahna. Panto nu geus reot teh sakali nubruk ge macelang. Engselna bubuk teu bisa kapuluk deui. Durug-dug pakulisi ngagusur lomari nu aya di tengah imah.
Abong kajurungku loba kasieun. Lomari nu sakitu beratna oge ukur sagiriwil dipake nutupan lawang panto. Bereg-bereg kursi jeung meja dihalang-halangkeun. Napasna ngahegak bangun nu capek pisan. Bru satengah mebeutkeun maneh ngalempreh dina palupuh. Nguping nu burug-bereg di tengah imah. Ambu Ici nu keur meujeuhna saret tibra kahudangkeun. Gesat-gesut mamenerbukna leos muru ka tengah imah. Kasampak salakina keur ngahegak bangun tas menang kadeuas. Ari kaayaan di tengah imah acak-acakan. Siga tas diri gajah. Pak, nah aya naon atuh ieu teh? Mani belak-likluk, gandengkeun. Ulu. Nah eta panto jadi rujan gitu. Ambu Ici molohok ka salakina. Tong bakal loba tanya ambu. Ieu teh korok kami asa tuus ieu. Cing panyokotkeun heula cai teu kuat hayang nginum ieu. Pak Ici ngadaret kanu jadi bojona. Eleh deet Ambu Ici ngaleos nyopot cai teh tiis. Song diasongkeun ka salakina. Leguk cai dina muk beak dinu saharita. Sanggeus ngarasa rada teteg mah atuh barabat ka kulisi teh. Ngadongengkeun naon-naon anu geus kajadian. Itu tah ambu dongeng nate tah ngan ayeuna bapak jadi hariwang inggis jang anda dibawa juri goreng-goreng oge bapak teh pangkat kulisi desa nu kudu nama jadi panyalindungan sararea ari ieu penting gak kenu keur menang musibah. Pak Ici mungkas omonganana. Udah gitu atuh udah gitu Pak janten kumaha maksud bapak ayeuna. Ambu Ici nanya kalayan daria. Ayeuna pisan bapak rek nepungan bahoma rek minta tulung pikeun ngubaran jang anda. Cek Pak Ici tetap pisan. Tah itu saya tuh ngan kade sing atos-atos di jalana. Ici ngaluyuan kana pamadegan salakina. Ayeuna bapak rek miang doakeun sing salamet bu. Ret-ret Pak Ici magahan bebeurna jurut keluar timah bari ngucapkeun bismillah.
Mitra kaum dangu tadi catur lilana di jalan ucapkeun paici gesila hareupeun Bah Oma. Ari Bah Oma teh nya teh hiji kolot nu jadi panyalindungan sakabeh urang lembur. Hiji sepuh nu kasipuh ku pangaweruh. Tukang tutulung kasasama bari teu miharep pamulang tarima. Ilmu kalahiran boh kabatinan nyampak. Tenggis mun aya budak atawa kolot nu kena kasakit malah nu diganggu ku lembut oge sok waras deui. Satutas di karekahan ku Bah Oma mah. Pon kitu di harita sanggeus pakuli sireng saja carita. Bah Oma unggut-unggutan socana peureum jiga anu keur dipelang. Berat ici. Berat kumaha Abah? Siluman gegedugan nu ngaganggu jang Anda teh. Tapi kitu geus kawajiban urang pikeun tutulung kanu butuh. Ayu jeung Abah urang tarekahan. Sugan Gusti marangkeun ayu. Cek Abah Oma bari ngarenghap jero. Mangga Abah. Ngiringan we abdi mah. Promos tanya katiasa nu penting jang Anda tiasa katulungan Bah. Pakulisi kacida beragna. Aya harapan bisa nulungan jang Anda. Sanggeus saged bring Bah Oma kairing pakulisi muruh kagardu ronda maksud teh mukaha jongjon ayeuna mah paici teh teu kaweur sieun diganggu ku juri. Mitra kaum dangu teka catur di jalana serog duanana tepi ka gardu. Kaayaan masih combrek pikasieun. Kasampak jang Anda masih ngagoler teh inget di bumi alam. Bah Oma sila hareupeun nu ngajolopong. Lalaunan pananganana mapai urat-urat mati dina awak jang Anda. Kabeh disasar bari kunyam-kunyam babacaan. Cerelat teka nyahoan. Makhluk bodas kuguncungan ngapung kana luhur kenteng. Rieg garduh asa dioyagkeun kulini gede. Cirihil nu seuri luhureun garduh dibarengan sora-sora sejena nu pikasieun. Pakulisi ngayak-yak bobor karahayuan. Leungeunna muntang pageuh kana tak-tak Bah Oma. Cing eling jang ici. Babacaan kayaknya. Manyarek eleh ku setan bolongkotan. Bah Oma ngaderet paici. Nu dideret asa kagebah terus babacaan sabisa-bisa. Tetela ari sumerah sadrah bari inget ka pangeran mah. Hate nu loba kasieun teh jadi tatag deui. Jurig pocong tetarejal hayang asup ka jero gardu. Tapi siga aya kekuatan rohaka anu ngalimpudan eta tempat. Tiap nembrag awakna ngajaul ka tukang bari ngajerit panas-panasan. Pakulisi nuker babacaan kabeng bat ku eta kajadian. Panuna molohok nempukeun pocong nuker adug-adugan. Tereup panuna pateuteup ser kana awak paici asa aya nu ngaheap. Makhluk bodas ngarobah wujud saharita jadi cahaya beureum ngagebur matak serap. Seot cahaya beureum asup diraga sukma kana awak paici. Kerejat-kerejat awak paici jegreg hareuras. Panuna bolotot ukurnya sakeun bawudasna mungkul. Diek diuk yang hareup kapalebah Bah Oma. Bagea kisila. Nah can puas andi kanyik saincu kaula. Bah Oma ngagarendeng. Ulah can puas lamun eta manusia can kabawa ka alam kula.
Pak Kulising agak-agak sorana jadi robah semu sember pikasieun Ramona tutunjuk kepala bahjang anda nu kapiuhan kene. Naon kasalahanin cukula teh? Eta manusia geus campela. Ngomong napi ka nyerion. Satadina kula keur ngadodoho jabang bayi dina kandungan bojona. Ayeuna mah wayahna rek dibawa dua nanai. Pak Kulising agak-agak bangun nusuka nakeranan. Sakabeh makhluk teu leupas tina kasalahan. Komoda ieu bangsa kula nu teu bisa awas ka bangsa andika. Ku kitu nah hampura incu kaula jigara mula. Tong ngaganggu deui ka bangsa kaula mulang. Bah Oma kasauran ancan naker. Teu bisa. Eta jalma rek dibawa ku kami. Malah lain manehna bungkul. Bakal loba manusia liana nu rek dicokotan pikeun jadi bala di negara kaula. Teteh lah bedagongan di kamah. Ya, mun teu bisa dilemasan kapaksa kula ngayakeun tindakan. Bah Oma ngarekepkeun silana. Lambeina gegereuman maos ayat-ayat Al-Qur'an. Beret panangan Bah Oma diadu jengah lengan Paici. Kesang gajag tina awakna duaan. Bah Oma jeung makhluk menyicingan baruga Paici keur ngerahkeun kasakten masing-masing. Dua dana ngageter. Cahaya beureum mapai tina awak Paici tepi kana pigeulang. Dipapag cahaya bodas tina padangan Bah Oma. Beledug dua cahaya bentrok. Bah Oma ngahanju nahan eungap dina dadana. Aya getih ngalembereh tina sela-sela lambaina. Ari awak Paici kapangpengkeun. Gugulitikan kahandapeun tangkal samoja. Ser asep hideung kaluar tina waruga Paici. Hiuk dipapag ku cahaya bodas nuker kaluar tina pigeulang Bah Oma. Beledug sora leuwih rongkah batan tadi. Bur haseup hideung kaduruk ku seuneu nu ngabebela. Jerit-jerit aya sora menta tulung jejeritan. Aweuhan pating saleor dibawa angin nu teu eureun-eureun ngagelebug. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu pangeusi lembur harudang kagareuwahkeun tu sora anu ngajerit. Ngaharep-hep eueuh nu wani kaluar ti imahna. Bari ngadelengekeun naon nu keur kajadian. Lila-lila mah sora nu jejeritan teh jep-jempe bareng jeung pareumna seuneu nu tadi ngababelah. Kaayaan mulang sabihara deui sabihari deui. Brai Bah Oma muka socana kagarentes alhamdulillah
beri ngusap pamenteuna. Kepoh niupan embun-embunan jang anda, berai nu kapaihan teh beunta, nu jang riseung bangun nu kada kudang sare. Tah geuning. Geus inget jang anda. Bah Oma mencerong anu anyar hudak. Aduh, nah ada tesawios abdi mah. Kumaha? Tesawios abdi mah abah Abah Oma ieu teh. Dupi ieu teh di mana? Mitra ayohna mah yang anda can kumpul pangajianana. Keun carita mah urang padarmun geus rine. Ayeuna mah urang tulungan heula Pak Ici. Kepoh Pak Ici ditiupan. Korejat udang teu sakara-kara. Alhamdulillah tah. Kupi tulung Gusti urang salamet. Popo jeh ti abah yeuh kahareupna ka demarane kudu bisa ngajaga letah. Sasangat-sangatna leuweung leuwih sangat sungut urang. Sing ingat, nu goib teh aya. Nyata dadamelan anjeunna keneh lain keur dipikasieun tapi pikeun nambah kayeunan urang. Pikeun nambah kayeunan urang ka mantenna. Mitra telila balebat sumirating barasat di belah wetan. Disusul kuno adan subuh ngalang-laung matak tembres kana ati sanubari. Mitra kaum dangu di harita lembur Cilimus aman tada kacaritakeun aya kejadian nu pikasieun. Pangeusina jongjon sacabakna nu tandi mukti nu dagang senang kana ibadah teu manina estu tentrem nu cinganana. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan